kamana sih masih aing mah eueuh aing ngomong cenah ke di dieu cik rangkeangan aing mah belah mana ieu ya aing mah da ke mana di dieu kadolona ieu keur naon cenah keur gawe di kafe oh iya ge keur gawe aing teh naon masalah keur maneh nyungsakeun aing nu dirasa sia mending kuat dulu lain mah di kafe kieu aing mah bukan bae kumaha urang sainit ka tuh bisa dibaledog ku ieu nyungsulkeun aing aduh ieu lain tadi nama rek diajak lalajo bola ku urang teh bola jor we ini sorang urang di hayang seuri cenah caritana di kafe elit mana nih akan bae we atuh nu penting mah halal sia gawe geger oge penting ngadon tukang geger di eta maneh apa saha aing aya di dieu ngaranna ngomong we atuh bieu mama nu mah puasa ini sia atuh bae atuh urang teh hayang ulin jeung maneh gandeng sia ieu mah mendok semeneu serikeun ini bantuan mah oh ieu lo bang pigaweun keneh urang geus rapi kieu piraku kudu gegereuh solepol teuing aing aduh meni dasar bete kapoe sia mah wewe teh ya atuh loba balik kaneng sabisi dibaledog ku aing mantap sok eta gerak kumbah serikeun aing hayang kuat sia mah kade we eta teh kade eta bujur tatala bisi hideung geus ka dieu ta aduh hayang ku aing dibaledog seneng mantap sia sok sia urang mah erek shopping yo atuh rek milu moal moal aing mah jor ini sia aing rodet aing mah tuh urang mobil bae dak boga mobil kana aing mah teu kabitan nu penting aing halal ya gegero sia menang duit eta bete kapoe dasar si awas yang nyain sarake aing ku aing baledog tingali mobil lagi halus dasar sasurene teu hayang teuing samantau kitu sia goblok teh saha nu ngabejaan aing di dieu atuh meni balagug jelema teh jadi we aing kapanggih modal aduh aing era we beungeut kamanakeun nya beungeut aing si sorehna goblok teh bae aduh aing tadi kan jadi kulit beuteng ya ningali kelakuan si Ijah ngaku we gawe di kafe adepek teh naon ngaku di ieu di tukang lotek aing kuling mau wadah aduh dasar si Surijah aduh aing tapi keun karek si rambai kieu aing mah aduh dasar ieu kamana kuncina deui aing mah ulah kuncina ka imah